Duh, weaan gaya kuota. Aduh, ya, duit teu boga. Jir jualin aku HP ku dijual mah ieu. Mun ngajual HP kumaha nelpon ka si Bebek moal bisa meureun. Kumaha carana hayang menang duitnya. Kudu mikir heula ieu mah ngajual hayam pelung lebar. Kungus badag kongkorokna kuat. Gede hayam pelung. Barang tempol tingali. Kira-kira bakal payu sabaraha hayam pelung. Wah, ini si pelung teh padahal kieu hayam tidak lebar tujuh. Lebar ayam lebar kieu padahal kieu padahal kieu si pelung si Bang-brang ngaranna teh dijual mah. Mana dek dijual teh? Bung. Namung lebar. Oh, entong lebar teh mana dijual sih lah. Dikukut mana sing baranahan mana ngerasa jajak rantong jajak mau paman urang teh ganti we dodo sarua dodo ke paman urang tongah dijual sama jual lebar kini dulu ya payah jago asup di kanang saya supin teh sok nomor aja jadi yuk kalau lah mikir lah benar iya ngalah duit mah pamit itu ku iya bener ngalah duit mah jadi duit ku iya mengalah deh aya bunting aya kemang janda bolong teh kan mahal urang mah nyieun di bolongan sorangan mah pangapana kemang iya piduitin teh itu pan teu bolong pakai kuting pan jadi bolong iya adanya kieu carana ngalah duit mah teh pan teu bolong tah dijieun bolong jadi janda bolong tuh ade anjir kieu ieu tah panjana bolong mah make kudu riuh-riuh tinggal di bolong aya gunting tuh kan aralus woi kemana ada dang Adit iya ada kulin ka dieu ayo tong yuk ayo yuk urang naon si Ojon ka dieu yeuh ayo tah ieu ngaranna jana bolong asupkeun deui pamakeun lah ajalan lah sebenarnya yang meuli kan we nomor duitkeun deui hayang jadi duit Lobak kemana? Dek ulin teh Pak Haji ka Garut buat motor dek naon nukeran ieu janda bolong ningali bener ya teh asli asli ya tuh tinggal di barolong lagi tuh tapi nah ieu bolong depan bolong alami ya tuh oh gitu tukeran ku naon ku mobil mobil apaan sa anjing tukeran lagi pira ku nu kieu ditukeran ku mobil depan janda bolong mana pira ku tak apa berita mata mana kudu update berita lamun hayang nyaho mahal we janda bolong nek tukeran ieu teh ku apaan sa tuh tinggal di barolong lagi anjing hade ieu mah oh kieu ku urang we tukeran moal tuh Jod ku
ku motor Pak. Motor. Ah, ku motor mah naon tuh? Ieu mah geus puguh ditukuran ku mobil apaan Atuh mah kebabaturan ku motor tah bae jeung HP jaket. Maksudnya naon? Maksudna mah kemang eta ke urangkeun. Da ku mobil mah belum tentu da pahajina ge eueuh. Kira ku eueuh. Kan geus WA anjing urang pahajina nih tadi anterkeun ka ditu ditukeran ku mobil Avanza. Ah, apa gitu maneh ka pahajina wabu kitu? Nyata teu. Teu. Nah, teu atuh buat maneh hayang ditukeran. Motor mah keur naon geus puguh we mobil atuh. Heuh urang hayang ieu kemang. Heuh joda kumaha atuh euy nya. Baelah ke babaturan atuh. Heuh ari ka babaturan urang teh euy. Ieu HP-na ieu. Cik ningali HP naon? Android. Cik ningali HP naon? Sok cek heula. Android. Honor naon HP Honor kieu? Honor mah kudu ayeuna geus napa gaji meureunna. Saya jaringanna ieu. Wah, sok cek. 4G, 5G. 4G kayaknya. Guru erek mah. 4G. Tadina ku Pak Haji mah geus pararuguh ku mobil Avanza ieu teh urang teh. Kurang lah kababaturan atuh. Kababaturan kubrit motorna ieu mah. Komplit atuh ah. Kadi bare BPKB-na. Aya bahaya tuh kitu mah. Di lebar Buru lah kaburu hujan. Heuh nu geus puguh urang ke Pak Haji ieu ku mobil Avanza. Tong mikir lah belum tentu Pak Haji. Arek kana sakituna mah da karek nga-WA kamari teh ka urang teh. Urang teh ka Pak Haji keur megat motor gitu. Geus ka urang teh jaket buru jeung jaket. Jeung jaket? Heeh. Mahal jaket mah gitu. Tapi hari cuaca kieu mah jaket teh ieu hiji. Eta hiji 11 12 jaket. Jadi lamun dia kotor teh aya eta meureunnya gantina. Eta ini apa? Satadina tapi lebar moal lebar kena da geus puguh jana bolong mah atuh mahal hargana ge geus viral atuh apaleun seluruh dunia sing asli teh. Ya asli atuh tingali bolong. Bener bolong. Mun lain janda bolong mah meureunna teu bolong. Tingali barolong kitu kumaha tuh enek ah. Lebar tapi kumaha nya bang mikir ah. Urang malah jang jualan, jang naon? Jang ubar naon? Ubar. Bagi asma. Tapi lebar ku Pak Haji mah geus puguh urang cuma dapat HP, motor, jaket. Tapi lamun ku Pak Haji Avanza hiji beuteuh bari Bro. Tadi mah Cantang. Iya nu geus bukti. Bahaya tuh ari maksa teuing mah lah. Maksa teuing mah kan bahaya tuh urang KCS. Sok atuh. Sok turun heula we atuh. Tapi lebar orang teh mulai kababaturan moal dah bener. Nah, saya itu kita kasih ya. Lumayan tuh gitu mah. Sakelaan jaketna tuh kan bayar mah. Gitu mah. Lumayan motor nomor ada alus meusan. Ai 2 juta sama Pak Ieu meureun juga nama HP 500 1,5 juta lumayan. Kumaha ya teh? Moal lebar duh. Engahna istilahan. Bahaya tuh sok lah dilah. Dia meureunnan kieu urang mah nya da urang mah teu nawakan pannya jadi nu hayang cenah keur ubar. Urang mah nulung we ka babaturankeun bae. Ieu mah nyangak. Ieu HP meureunnan jeung HP mere meureun ka urangnya. Ridho dibikeun ieu. Ridho motor jeung HP jaket. Teu bahaya tuh. Urang balik heula nya burit jeung dek hujan nih. Bae suratanna di mana? Oh, suratanna mah di jok aya. Jok. Bae siap atuh nomornya. Siap. Wah hasil bener HP aya kolor anjir jaket aya kan berada betengis setik mah gampang disiseuh lah isuk mah rinso motor aya ai jelema HD milik dicairkeun deui we mah kasih unu urang jual kasih unu lumayan pan jadi duit Duh. Mana yeuh nu minat ngejual motor hiji ge. Aya ku ayana garoreng euy. Hei, kemana Mang Jang? Bro. Nah, bro, kenal? Cager Ke kieu alhamdulillah. Kemana wae Mang Jang? Ya, wae biasa. Siapa? Diuk kelas sok. Wah, gaya motorna anyar deui wae. Anyar tuh Hebat bener. Wah, dek dikeluarkan eta mah. erek. Wah, wani sabaraha? Wani sabaraha? Masalah duit mah kurang masuk sabaraha ge. Cik atuh urang
Tang heula mesin-mesinna. Cekan heula barangna tuh. Gitu. Si ieu kosong. Si. Di jero aya bensinan teh. Oh. Naon ieu minusna? Oh, minusan mah halus. Aya cigana mah. Kotor. Soalnya ieu urang apal Candi Mania. Bau leupat. Bener. Wani sabaraha kira-kira, Bro? Cing sok yang ngadenge sabaraha eta nawar. Cing sok sabaraha. Sok yang ngadenge sabaraha ieu. Kira-kira lamun 4 wani 4. Moal sabaraha tuh? 2 di giwing mah. 2. 15 we lah bae urang kok. 15. Siap. Bae sok malas lah. Serius. Nah, ieu sabaraha jadina ieu? Kan bae 3 lah urang. Asli ieu? Asli lah cuma HP hiji urang mah teh aya. HP error. Lain HP error maksudna teh aya jalan mah jalan. Kan ngaranna error gitu. Operasi ieu cigana mah ieu. Lain kan urang sebenarnya lotre, Bro. Siap lah, itu wae ya. Hah? Tilu wae lah. Sok tilu bae jeung dia HP gopet jadi 35 atuh. Cing ningali HP naon? HP error. Gitu. Siap atuh mah tadi. Siap deal sok. Masalah duit mah di transfer lah siap dealnya. lah. Kumaha ieu suratan anak? Komplit ngajarajok suratan mah gitu. Tamahan lah cepet deui mah jaket ye. Atuh ieu jaket mah aya mah Ujang. Heuh bae atuh betengi-betengi ge lah da di seuseum mah alus gitu. Tamahan cepet lah. Betengi meusan mah tuh di seuseum ge eueuh gitu. Heeh, sok atulah bae lah. Bae deal tuh ya. Deal lah kitu lah. Jadi 3 genap bener Bro nya. Engke weakeun Bro duitna. Siap, urang kalebak heula. Lain nomor rekeningna ku sia diweakeun ka dinya. Tah transfer ayeuna. Soalna keur butuh duit sia teh tuh. Beres. Oh siap deal atuh. Nuhun atuh. Siap lah. Baik transfer lah barang saya. Berangkat. Dijual deui mahal ya. Cenah mah mahal berita. Cenah Jang. Jual deui batian ya. Lumayan. Dah, mana? Nongkrong di teteangan tadi Duaan we. duaan kita nih. Bang, kemang nonton? Iya, janda bolong Wah, paingan barolong. Dang tinggal lagi. Bagan mana? Sok diuk heula tuh. Nah, mang apa pesan nih ngama asalain kieu? Di dinya budak nyawa di nang atuh. Udah asalain kieu. Udah asalain kieu. Kira naga beda. Meureun ieu mah nu keduana sih genang. Ieu lah. Kenaon dia? Ieu ngarumpul we. Iya. Naon? Bisnis urang. Enggak bolong tinggal. Janda bolong. Lain jod kieu mah. Tuh urang tukang janda bolong malain ki, janda bolong jod. Tinggal ya teh bolong kitu. Lain ieu mah tuh. Ieu mah. Di bolongan ieu mah. Di salaman Ieu ya. poe ukiranana ge tuh. Mau ujang. Oh, mang ujang mana? Ujang baturan. Kan tadi ninggalin motor mana di situ dijual ku si Rahmat. Dijual? Heeh. Ngerti urang kan dihaliannya ya. Dihalian ku motor. Wanian anu mah nu kieu. Nah, naon gitu. Udah lain atuh palsu. Kemang biasa lah. Bener. Kemang biasa ieu mah di golongan. Apal kitu. Apa lain tukang kemang atuh, Jod? Teh, kemang. Heeh. Wah. Lain itu urang ge loba anu kieu mah. Beraku. Lain Murah atuh, Jod. Nu kieu mah dibere gitu hayang ke naon bro, kemang ujang nipu. Wah, ngalebar euy. Bener ya. Aslina. Ngama cek abi lain kieu. Lain. Lain kitu. Tuh, ieu mah jieunnan kemang Ayo. bolongan. Ku motor ya teh. Terlaluan ujang. Heureui jod ke maneh. Nipu teh serius. Kan Laporkeun. Mending ge laporan ka Parugas. Laporkeun. Laporan. Ayo jeung urang apa? Ayo. Ayo. Penipuan tadi laporan ke polisi mah kan dihukum Jod. Bukan gitu mah. Bakal
Jod, jigana meren aya Pak Kades Pak Lurah. Aya Jod, standby wae atuh. Pak Asep Haris mah. Standby wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung juga aya gitu, Pak. Ini Pak itu Pak. Turun mana, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarak. Kemarin tanya dengan masker hilap orang. Iya kamu. Iya. Kumaha aya teh saya dibantos. Ayo bro itu. Iya dengan jangan. Namun belum Iya, kita nukeran ieu janda bolong. Nukeran sarang motor HP. Hari saweuna pas sanes janda bolong itu. sanes itu bro. Tapi ngerasa kepiku gitu. Basiar ti saha itu? Makanya Itu para Oh ieu teh anu disebut nya saurna janda bolong. Padahal mah sanes. janda bolongnya. Nah, ieu mah di bolongan mau Iya dina hal ieu kendak semua pihak kena hadir nya. Jam urang telepon manawi nuju aya supados permasalahan di awal dugikeun kayaknya lebih jelas ya, lebih jelas. Nyamung paling teh pesana segala permasalahan pasti aya solusi. Ulah sarwana lah. Ya, jadi mencari jalan terbaik kalau semua pihak ulah masing-masing yang menang, tapi kudu parumasa salah. Telepon ya, kamu jangan. Lah, ada sada Oh, ayo semua orang nelpon. Oh, Halo, assalamualaikum. salam. Cara kamu jang? Punten kamu jang, kawagal waktu sana yang kamu jang abdi kebewarangan Kupalura. Manawi kamu jang aya dina karesean diantos di kantor desa penginten kamu jang. Oh, ka desa umuhun mangga atuh mangga aya naonnya? Saurna aya kapriyogian kamu. Oh, aya keperyogian. Ayeuna keneh kitu. Ayeuna keneh cenah kamu jang penting. Aya penting bisana kamu jang kitu muhun. Oh, muhun mangga atuh. Abi kadinya atuh meluncur, muhun mangga. Muhun kamu jang kitu kamu jangnya mangga diantos kamu jang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhun. Aya naonnya? Pak Lurah jeung Ayus nita ka desa. Ah, ka desa we sebenarnya rek marek. Sesuai harapan sareng itu mah dan abdi saraya lagi pemerintah sami jalmi biasa. Terus saya Saling menutupi kelemahan, saling mengingatkan untuk kebaikan. Tanpa selama itu pasti jadikan kewajiban orang saya. Sana suku kamu kepala desa tapi kan orang saya sahabat yang salah tegur benar betul. Bohong ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Alhamdulillah. Mama cari. Wah, orang kayak tiga saya naon teh. Apapun kan keluarga ya, jangan dia kalau kapan gua audio karena kayak sesuatu dengan pergi di badan. Apapun kan menuju musim corona. Mau orang lah hilang dengan Dalam kegiatan sehari-hari kumargi kurang teh pandai menuju musim pandemi untuk menjaga diri kita, saudara kita atau yang lainnya yang dibiasakan lahnya jaga jarak dan memakai masker. Masalah dengan aujang atau syuting mangga carioskeun kumaha carita anu saurasna kaitan dengan janda bolong. dia kumaha maksudna? kumaha itu ya nipu kumaha cenah bolong aya teh bolong teh Amborang mah sanes nyanda bolong nyanda bolong dia kemang naon kan bukan kemang naonnya tapi gitu kan kemangan tukang pemakan saya yang ngomong penginten nggak usah kena kemang mengatuskan
ngan ieu mah sanes gitu. Sanes kumaha gitu. Sanes janda bolong. Tadi ngomongnya janda bolong. Datang teu bolong ieu. Nya bolongan di bolongan sini bolongan. Oh, akang pernah abi ngabolongan teh? Aing ngabolongan mah teu terang kan. Ieu yakin apa ada ya? Ada ya Kang. Fitnah itu lebih kejam Kang daripada membunuh tumilah. Kan fitnah ka abi teu di bolongan. Iya Kang ditaros ku abi kan terang ngabolonganana. Abi geus ieu tadina teh. Itu Kang. Nya Mungkin ieu. Ieu Jon apal teh janda bolong sebenarnya. Kamang janda bolong apal tuh? Apa mah dapat apa sih dengan atau berita gitu. Cuma salah Dengan orangnya salah turunannya nyalah. Oh gitu. Tadi mau Ujang ngomongnya benar janda bolong. Nya, itu Jon janda bolong edek di Ical apa Haji di Garut. Waduh. Dan di Kentosan ku Avanza itu Jon gitu kan. Kan Mang Ujang mah teu nawarkeun ka Jon. Emang Gitu. nah sampai ada yang ngomong janda bolong asli. Kan ke Jon ieu teh kan keur bubar. Mohon ayeuna di ame ubar aya sanes janda bolong mah. Nah, atuh upami Jon apal sanes mah bat di Kentosan. Ya Kang tadi ada apa pas abi nawasin tadi ieu. Ieu Kang, intina mah meureun si Akang ieu geus nipu ka baturan. Kamu kasih Sohim mah mata ke dia dongkap ka Balai Desa Sukalila ka Asep Haris gitu. Mikir solusi terbaiknya kumaha. Ibu kumaha Kang? Nya nipuna ieu Kang teh kada taroskeun heula kronologisna ieu awalna kumaha. Ka abi teh ulah kacang Kang nipu. Dan tadi ieu kronologisna Kang. Abi teh di jalan ngelangkung ya. Tah nyanak janda bolong. Gitu tah. Made ka Pak Haji di Kentosan ku Avanza. Tumuy Ojon ngelangkung Kang. Tah kronologisna teh. Ojon naros. Ujang balik kemana? Mang Ujang biasa we Jon. Edek ka Garut, naon di dieu nuju ngantosan motor gitu. Mang Ujang nyerak naon? Janda bolong Jon. Oh gitu, geus ku urang atuh tukeran ku HP jeung jaket. Tah, dieu teh dipasikeun kan, mau ke motor teh dipasikeun ka teh mending keneh. Mobil Avanza daripada motor ayeuna jeung HP. Kulantaran Ojon nyariosna maksa wae ka abi, nyariosna angol-angol. Nyaku abi teh nyaman wae diridokeun ka babaturan gitu. Satosna kitu kieu we Jon surah dieu teh kok we ieu kemang merek motor atuh ridho teu meuli bikeun ka Mang Ujang ridho surah ayeuna teh nya dipasikeun motor teh jeung jaket jeung HP teh dipasikeun ka habli. Jadi abi mah teu dical ka Jon anjeun mah Jon Pami nyata-nyata sanes janda bolong nah dia kang naon gitu. Kan jadi berarti dirinya kayak itu mah hayang kejual atuh tergiur ka harga. Balik deui we motor eta. Motor terbang bisa dibalik tidak bisa dijual gitu. Kumaha? Itu pengiran peroran kronologisna teh kita Nah, kita ngeunana ditipu gitu. Jantan kieu nya. Aya pembenaran secara akal, aya pembenaran secara aya pembenaran secara asal. Namun secara akal memang jual beli anggaplah jual belinya diketahui kedua belah ya secara akal. Tapi secara rasa Kang Ujang memang terang mana janda bolong asli. Terus Ojon oge terang mana janda bolong anu asli. Anu asli datang tapi dimaksa lagi. Nah, secara aturan terang kedah melibatkan pakar di atasnya kepolisian dan lain sebagainya yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan bunga janda bolong ini. Hanya iya mah kudu diterima ke masyarakat ulah paru masa ulah hayang-hayang bener tapi kudu paru masa salah. Nah, seperti ieu saur ieu cenah dibolongan harus ngadatangkeun tukang kembang anu pakar beda-beda janda bolong hanya. Nah, ayeuna mah Ojon ke pembelajaran keur ka payun ulah pipilueun kana perkara anu can jelas. Da secara rasa mah urang asa katipu. Kanggosan mah pantoma tadinya toma nukeran buku motor bakal pawi 100 atau 200 juta. Ujang sarua. Secara akal teu mungkin anu geus dek upami asli ieu
Bada diical ditukeran ku Avanza. Nah, make dimikeun ku motor. Sekalipun alasan memang kabaturan asalnya teu mungkin. Jadi artinya kudu parumasa asal dina hati. Adapun lamun aya motor atuh balik deui da ka masih butuh. Aya tanah mun tos diicat tinggal ngadongeng kumaha. Sarwa rugi we lah. Atuh kembang supaya ulah rugi atuh bagi dua bangga. Komat kasadayana dari model sadar. Ieu mah ukur papagah bari lurus cara henteu mah teu ampungnya. Masih wawasan. Kamu pembelajaran kurang sadayana. Jangan mudah tergiur dengan oleh hal-hal yang memang belum jelas, apalagi hanya menggunakan pemberitaan melalui media sosial. Biasa wae kok. Dan gitu. Jadi tadinya mau dia salah nanti mereka lain terubah tadinya mereka dijual salah dia nah mau pikir dipasihkan saya tarima kan hanya terlalu gitu maka mau dipasihkan tadi kita nabis ke kawajon juga dia gantosan motor gitu nyantos lahnya udah nggak baca para udah baca dan yang sudah terjadi tidak bisa diulang lagi. Kata hari ini itu menjemput hari esok masa depan yang lebih baik. Jadi keharmonisan. Nah, paling orang pengitan kayak sedikit pasang proyek dia, aja kan ngumpul pengitan. Ya, itu memang enggak. Dan tadi lagi sarwari dona. Telah ojon, upami itu ada kekeluargaan. Dan nama daripada kepanjangannya. Ya, main. Pameran mana kisah salah. Karena pengintu terima ke kedua belah pihak syarat. Upami itu tuntas di dia bagian anak yang lebih lanjut. Dan bakal melibatkan pakar hukum, penegakan hukum, kepolisian, misalnya buat sarang pakar iya ngan cek abdi dek naon manyamkeun buka goreng tari mah geus sadar dua belah pihak masih aya hikmah terbaik. Aujang udah ngerasa benar. Oh, tinggal itu mengaguntingan gitunya. Cukuplah Aujang yang menjadi korban kekecewaan. Bias orang pengintaran rambutan nabi jadinya tinggal motor kemudian HP mah orang dijual dia belikan motornya baik orang bikin riwayat motor menyekat motornya baik orang hari kalau terjun baik sama-sama kecewa dari namanya dalam murah wajahnya ada orang gitu orang penuh baik saya bubar bikin perjanjian kesepakatan upayus tanda tangan di nomor di sementara permasalahan cukup di sini ambil hikmah terbaik kamu orang sadaya. Nah turunannya orang pengen senang waktu lah. Sami-sami. Komat kan ulah aja korban berikutnya udah malah tomah deh. Ulah tomah karena perkara-perkara tergiur pemberitaan melalui media sosial yang belum tentu kebenarannya. Jangan bolong informasi 200 juta, 150 juta, bahkan ada 300 juta. Aduh, kok mau orang lu datang terang mah secara detail, secara jelas rumah janda bolong teh di rumah. Lo bagai janda bensan. Kubut janda bolong. Omat, sok sesalaman yang sadayana. Siap sebenarnya. Ya, akurat. Sadayana kurang ngopi sadayana. Ya, punten bisa ayus kami aku honos lu orang kedua kurang assalamualaikum kantong heula kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara semua, bertemu lagi di channel Mang Haris bersama saya Mang Haris dan juga rekan-rekan dan juga Bapak Kades Asep Haris, Kades Sukalila, salah satu Kades teladan. Terima kasih sudah menyediakan tempatnya, juga bisa syuting di Balai Desa. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak yang sudah mendukung. Karena tanpa dukungan kalian, kami bukan siapa-siapa. Jadi kita persilakan untuk ke Bapak Asep Haris Sukalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Haris Sukalila bersama tim dari channel Mang Haris. Terima kasih
telah memanfaatkan sesukalila. Untuk Anda semua, jangan lupa subscribe, like, juga komen. Mengkritisi juga boleh. Yang penting demi kebaikan untuk kebesaran channel Nang Haris. Channel Nang Haris merupakan channel hiburan yang di dalamnya ada pesan-pesan moral untuk kebaikan kita bersama. Jangan lupa mampir juga ke SKB Berkah. Ya, SKB Berkah ya. Jangan lupa di like, subscribe di bawah. SKB Berkah. Isinya seputar kegiatan kemasyarakatan desa dan kegiatan kepala desa yang ada di Desa Sukaria, juga di desa-desa yang lain. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam sukses